mangkat kan motor eureun teh di daerah naon masjid. Di Masjid Ciamis tuh kan di Kacamis sih kah? Teh nya. Daerah. Oh, teu Kacamisnya, teu Kacamis. Jalan Kajahim tak kadinya Pia Jahim. Kadinya tak da teu Kacamis jauh Kacamis mah. Kadinya mangkat biasa gitu. Wah, 4 motor. Resep lobaan soalnya muncak mah di luar opatan meje soalnya lamun lobaan loba paham dina komo mun jalan can apal kan bareto basa ka daerah Cikajangnya ka Cikuray teh kerma urang teh can arapal jalanan teh loba paham di dieu ka dieu hiji kanu map we nu hiji ulah kanu map mah sok nyasar teh da nu mana teh nu beunggeus teh ayeuna mah da jalan ka Garut mah apal kayak di map nama geus di pas deket ka lokasi. Benar jalan mah radang mudiling. Jauh datang teh jam penting ya kieu urang tuluykeun deui. Pan mangkat jam seberapa jam 3-nya. Jam 3 datang teh jam 8. Jam 8 da semimitina mah Syakrul. Syakrul di bawah. Syakrul pamana ya geuseur ya. Cek Syakrul teh cenah. Urang nangis pernah kasih kurang harita cenah. Oke, cek urang teh mangkat. Aya pas ka ditu, jalan teu apaleun. Jabar teh pia mana cenah Sakrul teh cenah. Oh, pia itu mah tutup cenah. Pia mana? Lolobana mah di pia nu tower teh kan. Pamancar teh. Pamancar. Tah lobana mah baru dake gitu. Ngobrol teh loba pia pamancar. Tapi urang mah pia tepak gerot tuh. Jarang gitu nu kadenya. Soalna netak anjing jalan teh. Goblok capek. Mitina mah pas ka jalur pemancar da jalan nama lain jalan ka pemancar rasana teh ngan piana teh dina Google teh diajukeun ka tapak gerot harita teh. Tatanya di ditu ai jalur Cikuray anu deket itu di mananya cenah nanyakeun teh urang penting-penting. Tadi namanya ka pemancar nanyakeun da dikadiakeun. Cenah ada di tapak gerot ge aya deket cenah tapak gerot di dinya cenah. Orang mangkat kata Bakerot biasa datang jam 8 jam 8an meureun gitulah jam sakituan biasa gitu orang teh Bakerot istirahat gitu biasa dirinya da urang teh biasa sare gitu dah biasalah gituan mah tara sare urang mah itunya aya kejadian si Adi Syakrul pan Adi Syakrul urang 8 urang teh aya Adi Syakrulan gitu sarenya ngorok hari teh ante lain ngorok sinal teh. Jadi pas datang teh di base camp, jadi base camp dengan hijinya. Ngahiji. Tadi sahijikeun urang meuting teh di dinya ngahiji jeung batur. Ngahariji sare aing ge da teu sare teu bisa sare anjing enggak aneh komo nu ngorok hariwang aing. Aduh ngorok. Sakra teh. Sisna. Capek ya meureun teh digana. Capek. Kan nyari takeun gelas isna mah mun mawa cai sagalon beak aja geus eta mah me alo batur can nginum cai geus di beak geus goblok da awal pertama kali cenah ngomong teh pertak mali muncak si isna teh gitu kamari pertak mali muncak diajak ke urang gitu da lolobana nu can pernah gitu urang ieu disebutan badak-badak nya urang Syakrul si Ripal Syakrul pamana tah ngajak adina mitina teh. Oke. Terus teh si Syakrul teh ngajak Mang Ade, mamang Ade teh tempat tongkrongan itu tempat namanya nu nyadiakeun tempat ulin gitulah Mang Ade teh. Terus bukan anak dua enak gitu. Dan geus gitulah, tapi jiwana mah jiwa ngorakeun deh gitu. Carita teh urang satenda jeung si Ripal gitu. Anu tilu nu tenda nu ujung mah nu Syakrul jika geus sarare gitu dan jika geus ngorok sisna carape gitu bawa barang bawa berat Syakrul teh harita ai urang mah gitu bagi-bagi gitu Syakrul mah da geus pro gitulah kan bawa barang bawa berat mah gitu ai pas kitu nya tiap salapan urang can sare arek grup asana teh aya suara kunti anjir cenah suara kunti eta nu kasurupan teh aya suara kunti jiga ceurik jiga seuri ceurik teh urang teu bakat ku soaknya
da kakarek gitu ngadengin gitu tapi alhamdulillah teh nu kasurupan gitu lain asli kuntil asli gitu kan suara juga kunti da awewe teh nu kasurupan geruan Mang Ade urang teh gandul Kamal cek urang cari cing we gara nu nembal ga urang sok sorangan entah si Ripal geus sare sih parah sih urang teh euy nu nembal eta si tenda harapan urang barang Mang Ade ai pas geus teh nya pas geus di imah caritakeun teh aing can sare cenah teh ngan aing cenah teu wani nembal da sieun sarua cenah parah cek urang teh euy urang geus sorangan mun apal kitu urang pindah tenda meureun kitu ambe batur di mah teu nembal-nembal acan tabarak si gandul parah tah euy tiluan teh si gandul teh cenah cek si gandul nanya nangkep Mang Ade cenah da sieun da Mang Ade cenah itu kan kesurupan cenah cek si gandul teh da wing sieun sarua cenah parah cek urang teh dia tenggus tiluan cek si gandul mah nya rarasan si gandul mah cenah asa aya kanu tenda teh nu ngoetan cenah duka dahan awi eta mah muragnya duka naon teu apal gitu kan si gandul mah jiga nu ngoetan cenah jiga kitulah anjir cek urang teh eta mah geus carita di handapnya kan carita barudak ieu mah urang di tongkrongan gitu kan kitu cenah aya nu ngoetan cenah berarti kan urang deket tatangkalan pan urang ada tatangkalan nih ada pentetangkalan hiji gitu tapi ngoetanna itu teratur gitu teuing teh si gandul mah ngan aya nu ngoetan cenah urang teu apal da urang carita manehna aya nu ngoetan cenah wah cenah urang si teh geus singkat cerita sare kabehnya da urang da teu sare ge dipaksakeun sare teh da sare-sare hayam kitu teh lah urang teh udang jam urang teh hayang kieu san teh jam 12 itu jam sebenarnya urang nyanggeus sieun gitu ke da wani keluar euy keluar kitu kieunya di luar urang mut aya si emod gerak keur nyiduru jeung batur gerak cenah teh aya maneh keur naha cenah teh urang cenah keur nyiduru tiris cenah urang ngiluan nyiduru di dinya jeung barak nu sejen gitu ngarabung tapi tengah bahas masalah eta tapi urang hayang kieu tadi wani-wanikeun keluar gitu urang teh da tunduh teh asa aya batur kitu nya sare urang teh udang jam sare di tarik ka tenda urang di jam 4 kurang sih urang da deket ka subuh deket jam 4-an nya jam 4 7 jam 4 anjir kan telat urang datang ka itu teh urang teu jam 4 dari jam 3 kitu da subuh keneh nepot keneh pasti jamal dulu ieu mah kan urang jam 4 jam 3-an nya jam 3 teh udang kabeh diudangkeun kurang masak biasa gitu urang teh kieu carita dari cikih nu ka 2 kalina eta mah mimiti jam 1 jam 2 jam 3 kieu dinya teh biasa deket tangkal gitu punten cuma teh sadu gitu kan di dia biasa kieu biasa jamal nanyakeun yo cenah wing hayang kieu cenah di mana cenah da kakak muncak teh si Jamal teh tadi dinya cenah keresekan gitu aya wing mah biasana sok kanu ieu ning kanu botol biasa gitu Jamal teh tah kieu di dinya urut urang cek urang kieu di dinya biasa wer gitu keluar gitu kieunya ai pas dulu cenah aya neule lontong si Jamal teh lontong putih gitu non pocong neule pocong cenah gigireun tangkal itu mah nongkrong obrolan tongkrongan gitu nya si Jamal teh neule pocong cenah urang cenah wah bener teh geus 3 poe urang muncak teh karek carita si Jamal teh terus gitu neule pocong cenah wah bener ya beungeutna kumaha cek urang teh nya beungeutna cenah ada geuleuh cenah kitu cenah da gigireun tangkal kita cenah ada orang merinding teh nya eta si sleting teh kieu na teh ka setengahna cenah ditutupan ku si Jamal da ku swak teh nempona pocong eta lontong eta kieu barase calana cenah anjing depan swak cik Jamal teh suseureun urang di tongkrongan jeung barudak tanya si Jamal teh aduh si teh barase na calana teh si Jamal paingan cik si Jamal teh pas ti kem eta kaluhur teh cicing we cik urang teh teu loba teu kos mimiti gitulah tuh da cek Jamal teh tungkul teu wani lempok ka mana-mana cenah da pertama kali nempon kitu cenah Jamal teh singkat cerita nepi ka luhur urang teh biasa gitulah happy biasa gitu resep pokona mah kitu mencak di barudak balik ke usahana nya jadi sedikit di Cikuray mah di luhurna aya tukang dagang tahu anjing goreng tahunya lain tahu goreng tahu bakso tahu
jik aya bakso tahu cai teh urang ge kaget ah. aya bakso tahu meneran jadi temen meneran teh di puncak teh keur lobaan jadi orang foto-foto video kumaha teh rada sulit lah soalnya loba anjir leuwih-leuwih ti pasar. Oh nya. Tapi pas urang mangkat mah teu panggihnya. Pas mangkat mah emang gua teu panggih. Jarang gitulah soalna jalurna jarang. Jalurna jarang. Terus di lolobana ngecamp teh di deket ke area puncak. Lobanya mereka puncak. Tah pas di puncak nama aya tukang bakso tahu nya rame lah gitu. Tenek niisnya urang. Tenek niis di nama ngopi biasa mun di Ciremai baheula mah ngeunaheun nya. Niis sepi. Lain weekend gitu asa tambah. Terus balik teh jam sabaraha teh? Balik jam 8 ti luhur. Ti luhur teh jam 8-an. 8 aya ngaremi heula di tenda teh. Aya videona datang ka base camp nya. Ini ka tempat camp. Datang ke tempat camp. Jadinya dahar heula mie. Turun marandi istirahat sakedeung. Cus deui balik. Tah aya cerita deui pas di jalanna teh. Duka emang ker apes duka kumaha lah da soalna loba kejadian pas di Cikurayew mah. Urang pas balik teh beda paham dina soal jalan. Geus puguh jalan teh. Geus we nu pas mimitihin di. Nya hayang nuturkeun ka Google Map beres. Beres. Cek mah deh. Cek mah deh. Mah deh Google Map we nu teres cenah. Urang menurutkeun lah hayu cinta. Menurutkeun ngesila bensin di Garut teh. Si bensin. Ayo. Kuduna mah lurus. Ayo kalah belok pasar naon teuing lah pasar Cikajang ke pasar Cikajang terus nyawa di pasar teh belok ke mana blos teh ka Talaga naon wisata da jalan teh ke Karamnangieun nyasar lah intina nyasar apa teh nanya ka nu didinya teh nu keur nyieun jalan Pak punten teh bade naos aya jalan bade ka Ciwijing apa di mana aduh kacing mah tadi cenah jangan gitu Pak salah cenah biasa ge ka dieu mah lurus tapi jalanna taneuh hungkul cenah aduh cenah kok mah ya balik deuk maksakeun we balik jauh mapa ya jalan taneuh urang mau motor fixen taneuh ini asa mau ka jalan ieu cenah walungan saat tanu lo teh ka pabrik gas pabrik gas ting pabrik ting kapake ting hantunya pabrik gas udah geus teu kapake horor didinya anjir sepi siga kumaha lah pabrik geus teu kapake didinya teh eureun sakedeung sama ninggalian heula sana mah nya heula urang pandeurnya motor sakaran panas teh si Jamal panas motor teh teu hirup cenah panas cicing lah sakedeung di Banjuran make cai tah kan jalanna mudun pas balik teh mudun dan di pabrik eta teh mudun ai si saha sih si Jamal teh capeun diganti ku baturan si Mod si Ahmad belah ganti meureun kurang tah si eta mah motorna teh eling ngebut aji keur mah jalan mudun motor geus remna lah meureun panas pas dihareup teu nyaho meureun aya pengkolan teu kumaha pengkolan jeung lebak sih jeung tekanan labuh tinya teh rusuk untungna da jalan raya untungna teh mobil gede pas ngalewat gitu labuh didinya langsung di tolongan aya nuker Tarabas ya aya nuker Tarabas di tolongan kejadian motor nang ge pan kejadian langsung teh labuh ieu cenah teh dia los kadinya cenah jepal jalan geus ada di teh di tolongan aya mobil truk datang si Jamal lagi kejang-kejang mah nih si Jamal kejang-kejang banget kejang-kejang sama meureun capek cenah nya capek ongko di bawah labu kaget juga nama sok sausik sabadan aya tukang truk arah Majalengka nya beuh ka dieu we cenah milu cenah sia-sia kana motor mah pangku we kana truk teh yang di baturan ku Sirio di baturan tukang udah aing mah motor nutup truk tah pas daerah Tasik
asik eureun da trip nage eureun Jamal Jamal rada sade dah sade lah Cuma rada cengir. biasa eureun cenah video cenah nuhun mah ngatur nuhun eureun ngaropi lah teh manis biasa di indit deui nya tina carita nu dialami tina ieu teh gitu nya omat gitu ulah loba heureuy gitu mah urang baheureunya heureuy kudu cuman ulah keterlaluan lah ketika gitu mah soalna eta kitu apes nanti nya teu kaduga-duga ayeuna ninggalin teu puguh ayeuna urang labuh pas perjalanan gitu apes nama gitu nya eta sih pengalaman nu di Cikuray nu berkesan lah gitu dan nu alhamdulillah nu gunung-gunung ieu lain mah can pernah nu kejadian kawas kitu teh ayeuna wae nu basa kamari Cikuray rada horor saeutik gitu aya di cenah mah cenahnya lamun neponu gitu teh cenah mah urang teu apa lamun teu apes jurigna urang nu apes cenah si Jamal pan harita di luhur nempo pocong teh nempo lontong harita teh lamun teu apes jurigna apes jalmana cenah urang teu apal gitu nya apes urangna ieu mah teu apal gitu kan si Jamal apes da labuh teh kejang-kejang teu bisa gerak ka badan nah yang seureun nya tah cenah ka Mang Adet ya mang cenah gue gitu bisa usik cenah coba di videonya jadi videona dihapus ada hapus ku si Jamal hari itu tak aya videona apa dihapus ada dihapus mang wing badan bisa usik leungeun cicing wae cenah si Jamal teh cek komunitas trail eta nya komunitas trabas eta teh cenah bere teh cenah gege hade deui da eta mah kaget cenah sok cenah urang bere teh ke di hareup bere teh cenah naik kanu bosnya kanu non urang di non dina truk wah pemandanganna mantap pas di tukang tah da hareup mah geus tiluan iya tadi urang ge can pernah ka jalur nu nyasar eta teh nya anjir pemandangan halus ya pemandangan alus jalan lagi siga jalan apa Norwegia wah anjing siga kitu halus ya lamun kajadian eta mah urang cari cing lah asli soalna dinya ge loba nu apel ge loba terus siga pitemengan loba gitu nya ngarulin tadinya mun ada dalam kekuatan mah mantep suasana kajadianna keur kitu kejadiannya ke papait dibakar rumah sakit tadi nama dibakar rumah sakit kan geus kajen cenah dan langsung congar cengir teh tanah dibakar rumah sakit kan pas turun tina mobil Jamal congar cengir wing sade cenah parah ceu urang dibere teh ternyata geus dibere teh hiji gitu balik we harus kata jam datangnya surah datang penting jam 7 cenah teh di jam 12 ya motoran itu nguir berarti berapa jam tak orang nguir perjalanan jauh kene asa ka Cikajang anjing jeung ka Jawa Tengah mah kalau indit jam 12 lohor datang penting jam 8-an lah udah nguirnya tapi kayak insyaallah lah bakal lah gitu bakal ka gunung teh tapi duka iraha da rencanaina mah hayang ka selamat urang serius selamat duaan RK Gunung Selamat duaan mau motor nya tungguannya kayak sugan jadi gitu sugan aya waktu aya duit aya umur itulah nya inti nama tina pengalaman sharing cerita pendakian ayeuna teh khususnya yang karena sok mendaki jaga tina perilaku di ditu gitu ka warga setempat komo pas di leuweungna nya ulah sok loba eureui komo di mun RK pemula ulah sok wanian mendaki sesoranganan lah di aing wani lah pada wanian lah ieu hayang mendaki aing ge wani gitu ulah soalna aya dina kitu mah lain ku wanian ku pengalaman jeung ku babaturan nunggus pernah gitu nya gitulah sok wawanian ting merek oke jeung persiapkeun dina peralatan kudu siap peralatan masak sare dahareuna kudu siap jeung intina dina cai ulah kurang soalna kan minum gitu bisa dehidrasi bagus
itu aja sih pesan diulang Islah orang mah. ya, itu aja ya itu nama itulah mendaki ulah baru nya Cerita gabut. ceritain aku sharing lamun marane aya pertanyaan di handap bisa di komen yang direkomendasikan gunung perlu dibacakan kurang gitu gunung mana nu halus yang Itu mahal. kayak kurang di sharing kan sebelum kayak gitu tuh kayak di episode mungkin orang bakal nanya-nanya di mus pernah selain pengalaman saling serio babaturan nu lain oke tu atur nuhun kurang leuwihna dimaklumi saya Ripal Ajhar Saya Rio. Terima kasih. atur nuhun Anu tuh.